Aslina ieu mah meuni bibiri gidigan. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys, buah markisot meni lebeut jasa sampai ambalayah dihandap. Biasa nama ieu tengari unggal poe diuprak-oprek wae ku barudak laleutik. Ayeuna nama tumbenan ambalayah dihandap ge. Daripada mubajir mending ku urang dipulungan. Sok inget nostalgia urang mah keur leutik meuni paheula-heuli mulung bubuahan pa isuk-isuk. Ieu ku urang rek dipesek hiji anu paling asak. Suganan we amisnya ai pas dibuka teh mending ngulucur caina. Pokona mah nyeun ngacah biwir anu keur nyiram mah pokona mah kabitaeun. Tuh tempo meni seger. Ieu ku urang rek dihuapkeun bari dirasa-rasa. Urang mah ngira bakal ngeunah. Ai horeng teh. Anjay. Meuni haheum jasa guys. Teu sesuai ekspektasi ieu mah. Aslina ieu mah meuni haheum. Urang ngadaharna ge meuni sampe ka bibiri gidigan kieu. Nyerah urang mah nyerah. Urang jieun supaya mantep bae guys. Ieu ku urang rek dijieun minuman supaya mantep. Markisotna beulah terus tuangkeun kana gelas. Cukup hiji wae nya ulah loba-loba. Da emang haseumna luar biasa. Mun geus dituangkeun terus make cucu hijinya guys. Ulah poho tambah gula saeutik. Terus tinggal caian sama hina. Ulah poho diaduk heula sampai rata. Terus tinggal tambahan sacukupna wae. Tinggal diaduk-aduk deui. Tah ieu guys geus jadi. Ayo kita tinggal markis. Mari kita asaan. Beuh pokona mah moal gagal. Buatan urang naon si anu teu ngeunah. Ieu wae ge meuni mantep rasa kelek. Banyol eutiknya. See you next emplog.